Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sadayana nepangkeun abdi Nabil Kezar Rahman tina kelas 10 Dina kesempatan ieu abdi bade ngagambarkeun kaligrafi aksara Sunda. Hayu orang tingali prosesna sareng teu hilap, tonton dugi karengse. Tah ieu teh mangrupa hasil kaligrafi aksara Sunda anu abdi jieun. Sakitu wae video abdi proses ngadamel kaligrafi aksara Sunda. Hampura bilih aya kalepatan dina kalakuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.